Sampurasun dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda, diasuh ku Sim Kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Cangkang Duren. Si Janoon anu harita masih aya di alun-alun Bandung, ngarasa cangkel diuk wae dina kursi, terus nangtung bari nguliat. Sanggeus nangtung si Janoon bingung, sabab teu boga duit, babaturanana maloba, aya anu di Gang Apandi, aya anu di Salendro Timur, aya anu di Jalan Bali, aya anu di Cigereleng, aya anu di Majalaya, aya anu di Kebon Kalapa. Kusabab ka Kebon Kalapa marada deukeut, atuh geuwat si Janoon teh di alun-alun teh lempang deui menuju ka Kebon Kalapa. Gandeang lempang gandeang bari lurut leret panona kaditu kadieu sugan we gitu, manggih anu kenal panggih ejeng duawu. Kang Patu, mobil motor bus beca sepeda pasuliwer di jalan. Si Janoon nikreuh we ngicrik nikreuh ngicrik masih tukang nikreuh mah maju lempang abeuhay. Bangun anu sedih itu, sedih teh peda teh boga duit pikeun ongkos naik kendaraan. Tapi sok sanajan teh boga duit, si Janoon teh putus asa, ulah putus harapan, maju terus pantang mundur. Sekalipun langit akan ambruk, dunia akan berpecah, sekalipun tahu bahwa dunia besok akan kiamat, janganlah berputus asa oleh kenyataan. Hadapilah kenyataan itu dengan kesabaran yang berkarat, keimanan yang membaja, keyakinan yang pasti. Insya Allah cita-cita itu akan tercapai. Amin, amin, amin. Sanggeus boga pikiran kitu, si Janoon semangat deui. Jiwana semangat deui lempangna ieu, sehat kuat semangat, sehat kuat semangat, sehat kuat semangat. Dasar
geus kitu kuduna. Waktu si Janoon keur leumpang ana breh teh katingali ku si Janoon aya anu hideung-hideung deket tong sampah, tapi tengah guruntul ieu mah hideung deket tong sampah. Terus aku disampeurkeun ku si Janoon teh ketaya perang geus deket breh katingali eces jelas si horeng anu hideung teh si horeng dompet anu pinu ku duit. Coba bayangkeun, alhamdulillah si Janoon bakat ku atoh, alhamdulillah dompet anu samutut ku duit. Bayangkeun samutut ku duit pinuh. Aduh, alhamdulillah ceuk si Janoon bakat ku atoh. Bayangkeun we keur teu boga duit manggi duit, bayangkeun keur teu boga duit manggi duit. Palabah dieu hirup mah nya tadi teh papasangan, kadang-kadang di luhur, kadang-kadang di handap, kadang jaya, kadang apes. Tak ayeuna keur jaya, ari kamari mah si Janoon teh keur apes. Di perjalanan teh manggihan tai kotok, sugan teh coklat bek tai kotok. Ayeuna mah manggihan duit, bayangkeun duit coba pinuh na dompet ting sabaraha jumlahna mah. Ta ieu teh hasil tina tekad anu kuat, leumpang we ngeureuyeuh, teu pernah putus asa, teu ungut kalinduan, teu gedag anginan, yakin dina kahirupan mah asal terus maju terus berdoa ora et labora, berusaha dan berdoa asal kriang tangtu parang, asal yakin tangtu jadi, tangtu bakal manggih papasangan teh. Gagah di mana gagah tangtu bakal sukses, di mana susah tangtu bakal bunga, di mana sulit tangtu bakal gampang, bakal aya mudah jeung sajabana. Si Janoon anu ayeuna mah geus boga duit alias cicis ku sababekan dituju teh rada jauh keneh kabeneran harita teh aya tukang beca ngaliwat. Nah, aya tukang beca ngaliwat, atuh ganjang eta tukang beca teh ku si Janoon digerowan. Hei, beca, ka dieu, anterkeun ka kebun kalapa nya. Si Janoon, oh, mangga juragan. Waduh, disebut juragan apa duitnya aduh. Tah, gawat atuh si Janoon teh naik kena beca. Geuleyeung weh eta beca teh ngageuleyeung. Maju diboseh we ku tukang beca, di tukang. Geo. Geuleyeung diboseh ku tukang beca. Geo. Karek oge 100 meter lah
karek oge 100 meter naik eta becana. No, joger teh. Eta beca diadu jeung tiang listrik. Atuh si Janoon anu keur naik beca kaget luas bari nyorongot ka tukang beca. Hei, tukang beca, ari maneh mabok lain goblok, mainnya beca diadukeun jeung tiang listrik. Cuk si Janoon bari buriabun celik panona bakat ku amek ditegor kitu ku tukang beca. Eta tukang beca nyerengeh seuri bari ngajawab kieu. Abdi mah teu mabok juragan. Atuh wajar we beca tina beusi, tiang listrik oge tina beusi, wajar we atuh beusi sareng beusi mah diadu. Cik tukang beca teh kireum-kireum. Akang batuk. Ngadenge jawaban kitu, rai si Janoon amek nyedak tenaga midak bari turun tina beca. Kabaya kabeneran lain kabaya kabeneran dihanapeun beca teh aya cangkang duren. Kewat atuh eta cangkang duren teh ku si Janoon dicokot teu antap parah deui. Eta cangkang duren teh ku si Janoon dipake ngagebugan tukang beca. Aduh, tukang beca gogorowokan digebugan ku cangkang duren. Aduh, juragan, sia kurang ajar. Aduh, juragan, agan kunaon ieu teh nenggelan abdi. Aduh, juragan, kunaon nenggelan abdi ku cangkang duren. Sia, kunaon ugan agan kasugelo wae nenggelan abdi ku cangkang duren. Ngadenge kitu geua si Janoon ngajawab kieu. Yeuh sia, tukang beca. Didinya luarna kulit, cangkang duren oge tina kulit. Jadi wajar sia kulit jeung kulit diaduk sia. Aduh, mohon juragan, mohon. Bener teu? Mohon juragan. Atuh tukang beca olohok mata simeuteun. Teu nyangka perbuatanna bakal dikik balik ku anu tumpak beca atawa dibalikeun. Aduh, babak pelur. Aduh, ya awak babak pelur. Waktosna seep. Cagurang cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah. Engke urang lajengkeun dina judul anu beda. Nah, hilap, subscribe, like, komen, share. Mio.